Tuh, kesalamat anak buah larawa. Kaya indah na lembur. Keluar amat ya lembur. Tuh, kemana si Kosim? Wis barapo at kapangi ko ay. Diyan may sangkutan di kaing. Jangan ko sampai pagkapangi. Pangkawara si Kosim to kapangi bae ko ay. Teleponan ko ay. Diaktif kon bagon. Diaktif kon di HP na. Lah mana yang lah. Bok wae segering. Teka pae si Kosim. Harus sih. Woi, udah, mang si Kosim tuh siya. Saan si Kosim jay matuaw? Datang-datang lain assalamualaikum dia. Apaan dia? Pagi siya tanya kaing. Tuaw ay maka dia. Mabur dia. Gagawin bae. Tanya mah, ay mabor. Goblok. Bong, boga bos can pernah ngagaji aing. Wah, ge lunding bos mak darat behiru. Lah. Ai kieu mah aing kerja mandiri kieu mah. Pan bubunangan tuh. Teu ilun cara si bos goblok. Kamana boe eta makhlukna kiwari, eueuh jirim-jirimna acan. Sana wawe ya ka budak. Ngat ya, dangkelah ku aing. Asal ngerti ya, asal kana bae. Si bos Bagor. Bos di mana bae? Angko di dia. Bau awak. Kan aing. Gua aing gawe jeung sia mah bos. Tilok digaji, mending aing gawe mandiri. Pugu 1000 perak ge 1500 ayaan. Geus lah. Aing marek ngajual. Mana? Atuh aya naon deui? Bantuan aing heula. Jangan si Kosim. Nya. Si Kosim udah lembur ayeuna nya. Masih eta nya? Mantakan ge bantuan aing. Geus sayu antar aing heula ieu ngajual oge nya. Oh, hayo. Ayo. Iya langganan aing. Isya kudu nyawa mah bos. Oh, kamari mah iya rada eueuhan ieu pemasukan. Ayeuna mah ieu pemasukan rada bener ieu. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Woi bos, biasa ya? Kanan. Biasa. Oh, gerak eta di kilo timbang. Bagong. Siapa satik amat ieu. Mah kana ieu. Biasa ya, tadi kapaget ku bos. Goblok. Paling jeung menang jeung ngarokok doang sih, bisa jeung bayar Bang Emok mah. Oh, lasteng teu kunanang. Pasti. Heeh. Oke. Bisa ieu jeung aing mah digaji ku aing berlipat-lipat. Madarat, nu kamari ge can dibayar, gaji aing sapoe setengah. Dak siapa enak mah. Ja. Jeung ieu mah eueuh.
lumayan ya jeung jajan mata traktir ku aing tah jeung meuli baso tah ya ada minim kamari mah gede sorangan jana aing keur bager ya geus mending geura ngabaraso tah geura nyokotan bae tah di dapur tah aya eueuh neng oh leusteung eueuh meureun tah geus nyokotan bae kayak urang ditulis di buku mun bager ya urang oh Bos nun. Saayana pungun toge doang oke di dapur jeung Sukro. Keur bager. Ongko bager dituliskeun na buku. Beuleuh kita mangahutang ngaranna ngebon. Woi bos. Ngomong nuhunan tuh ka bos urang, kayak gituan ge bos urang. Aduh bos, ngisi